Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana manga urang teraskeun ieu carios Palagan Sumedang Larang dina baganan ka-8 oge kanu nu gabung ulah hilap ditekan dulu sabretna sareng tombol loncengna dibunyikan. Atur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggurahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Ye dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian ka-8. Mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-8. Atuh para wargi sadaya satea cenah dongeng dilajengkeun oge Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu di mana we ayana nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Nu sami-sami tiasa nampi ieu siaran tina radio siaran Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Oge para wargi ieu dongeng teh kirang langkung nya sababaraha bagian deui. Seep carios pajajaran para wargi sadaya. Di nanti diseepkeun dikoredaskeun cenah saur Aan Merdeka Permana. Ti ngawitan saresna mah kedahna ti dieu teh para mitra kana carios nyaeta nu judulna ieu para mitra pasukan siluman Nyi Rambut Kasih. Kedahna mung dipayunkeun carios pasukan siluman Nyi Rambut Kasih. Tidinya neme sakedik-sakedik nyaeta naratas atanapi ngagambar nyarioskeun carios-carios pajajaran. Janten para mitra teras kedahna mah video teh terasna ka pasukan siluman Nyi Rambut Kasih teras ka Rusia Gunung Koromong gitu para wargi kedahna mah gitu. Aduh, mangga urang teraskeun. Janten satiap ieu carios akhir-akhir dina eta carios teh da memang kahirupan jalmi mah kitu para wargi. Teu digambarkeun nepi ka tiwasna henteu para wargi. Hiji waktos muncul deui. Sabaras Ki Ginggi teu dicarioskeun anjeunna tiwas. Namun ceuk beja cenah malah mah ku anggapan masyarakat pajajaran mah Ki Ginggi dianggap setengah dewa. Kitu para wargi satengah dewa cenah kitu. Janten hiji waktu manehna baris muncul. Buktos geuning tah dina carios Rusia Gunung Koromong. Kitu para mitra. Nya muncul margi aya tokoh-tokoh para wargi nyaeta tokoh sabros Nyimas Layang Kingkin make jeung Ngaraga Sukma harita teh kitu para mitra sadaya. Atuh teu aya sanes nu ngabrantasna Iwati Ginggi. Mangga urang teraskeun ieu dongeng para wargi oge tokoh-tokoh anu memang turunan-turunan si Jurangrong atanapi hartosna mah murid-muridna Ki Rangga Wisesa diberantasna ge ku Ki Ginggi. Mangga para mitra janten cenah saur Ki Dipa mah cenah wae. Ai carios Ki Ginggi jeung Ki Banaspati mah eta mah cenah simul antara kalakuan hade jeung kalakuan goreng cenah kitu. Di mana di dunya silih elehkeun. Teu ancur nu hade ge, teu ancur nu goreng ge kitu para mitra. Silih elehkeun we cenah kitu. Di dunya mah
engke di kajadian anak di akhir hirup langgeng mangke nu bener pasti menang gitu para mitra. Aduh di dunia masih eleh kene kalan-kalan cenah nu teu beres bisa unggul mangaruhan anu beres jeung deui kahirupan idenya mah teu hideung jeung bodas belang cenah para wargi belang da kitu. Mangga urang teraskeun ieu dongeng judulna Palagan Sumedang Larang. Para wargi anu mulia, memang cenah rada hese ngalelebah di mana joana eta sora nu tulung-tulungan satengah jejeritan teh. Ngan ari geus lila koko tetengan mah ponggawa nu opatan teh teu wudu manggihan oge. Tetela geuning aya awewe ngora anu jiga rek digunasika ku hiji jajaka. Buktina rek digunasika teh da eta wae awak si wanoja teh meuni pageuh napel kana awak si jajaka. Memang saliwat mah jiga si awewe nu ngahaja nangkod kana awak si lalaki. Nganangkodna jiga nu kapaksa da geuning bari jejeritan tulung-tulungan. Mireungeuh kitu ponggawa nu opatan giak narajang kasih jajaka. Anggot sanggeus mireungeuh dina palebah tarangna aya ceda jiga code. Atuh geus teu ham-ham deui teg we ponggawa nu opatan teh ngajudi kalawan pasti yen eta jajaka teh katelahna si codet teh. Wah, dasar begal jahat. Siapa harta banda dirarat dan kehormatan dirangsad. Cek salah saurang ponggawa nu katelah Ki Asih. Ki Asnai ponggawa teh hiji deui nyarita. Cangkalak we Ki Asih lah tuman eta jurig jana teh. Cek baturna. Ki Asih gewat meta ngaheumbatkeun tenggelanana. Snaip, keluar cangkalak yeuh. Cek Ki Asih. Kabaturna nu tetela ngaranna Ki Asnai. Ki Asnai haget ngudar beungkeutan cangkalak nu diwengku tina tambang wedel. Pon kitu deui baturna nu duaan sarua pada ngaluarkeun cangkalak. Ngan bae waktu cangkalak rek dirungkupkeun ka jalma nu disangka si codet teh susah pisan. Ari sabab awak si cawene nu sirahna di kukudung karembong teh meuni bangun rapet pageuh kana awak si codet. Lamun rek dirungkup ku cangkalak meureun kudu duanana di cangkalak teh. Padahal nu dipikabutuh mah kudu di cangkalak teh ukur si codet wae nyaeta jalma lalakina. Halik sia nyai. Sia mau ulah bener nyeklan awak si codet. Geuwat sia nyingkah. Keun si codet bagian kami dulu. Cek Ki Asnai. Ari geus dicaritaan kitu mah si cawene jiga nu kakara sadar. Atuh geuwat manehna ngaleupaskeun awak si codet. Gajleng manehna ngagajleng ngajauhan. Atuh ari si cawene geus anggang mah Ki Asnai sabatur-batur teh jadi laluasa ngepung jalma nu disangkana si codet teh. Tapi ngarasa laluasa sote ngepungna da ari hayang nyangkalak mah tetela geuning susah kabina-bina. Kulantaran gerakan-gerakan si codet meuni sakitu tapisna. Gerakan si codet sakitu tapisna buktina we meuni kokolebatan ka kenca jeung katuhu. Cangkalak ngarungkup ka kenca awakna ngabalicet ka katuhu. Pon kitu deui sabalikna atuh jalma nu disangka si codet teh dikepung harita ku opatan. Duaan ngagunakeun cangkalak tapi duaan deui mah teu ngagunakeun naon-naon. Sok padahal dina cangkengna masing-masing nogel gobang jeung bedog. Sawaktu cangkalak teu metu ngungkulan si codet, pamustunganana opatanana ngepung-ngepung
bari cukup ngagunakeun gerakan leungeun bae temaksakeun ngalugas pakarang seukeut hal ieu ukur netelakeun yen ieu urut ponggawa pakuan teh jigana saukur hayang nyerek si codet wungkul bari teu hayang nandasa sagala rupa meureun palebah dieu mah nya ieu nu jadi kahengker rata-rata urang pajajaran nyaeta tara gampang mergasa jalma satungtung bisa diperuhkeun bari teu kudu nandasa mah nganiaya jalma teh kacida di jauhanana pasipatan samodel kieu teh dipuhit ku Ki Ginggi Bareto ngan saukur ngajadikeun nyirorotna kakuatan pasukan sabab pasukan teh jadi hese meruhkeun musuh untung we para mitra jalma nu disebut si codet ge sarua deui jika nu teu boga sifat kejem buktina sakitu manehna dihurup saeutik ge jika nu teu hayang nganiaya lawan-lawana ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui untung we jalma nu disebut si codet teh sarua deui jiga nu teu boga sifat kejem buktina sakitu manehna dihurup kitu teh saeutik oge jiga nu teu hayang nganiaya lawan-lawan malah montong boroni nganiaya dalah hayang males serangan ge henteu gawe nate kitu we ukur babali cetan nyinglarkeun serangan anu ngepung mireungeuh yen si codet gawena ukur babali cetan Ki Asnaip jadi herana naha cenah jelema nu disebut si codet ari geus jonghok ieu mah teu gangas teu sih padahal ceuk beja si codet teh begal gerot nu kumawasa di lelewek antara Cileungsi nepi ka sagara Herang tur kacida dipika gigisna ku sasahabai oge anu Ki Asnaip teu nyangka sacongobuuk oge geuning si codet teh beungeutna henteu gereng tepak-tepak teu pika gigiseun atuh teu pikasieun padahal nu dicipta-cipta ti anggan kangaranan begal gerot mah tangtu kudu dipikasieun boa panona bolotot boa irungna ngadungkuk segede jambu jeung gadona rambos bos ku janggot ari ieu jaba budak ngora teh kasep deui ukur hiji we nu netelakeun yen ieu begal gerot Cileungsi teh nya eta tapak ceda dina tarangna nya ieu pisan meureun nu katelahna si codet teh ngan bae bakat ku ngarasa heran dumeh talajak si codet nu kasaksian ayeuna teu gangas teu hayang maehan
Ki Asnaip jadi panasaran. Kitu sababna waktu pikeun ka sakitu kalina si Codet ukur nyingcet jeung nyingcet, Ki Asnaip gewat ngeureunkeun seranganan. Ari sia teh si Codet lain. Pokna bari mundur manehanana salengka. Baturna nu tiluan deui sarua ngeureunkeun seranganana. Samemeh nembalan si Codet ngaragap heula kana palebah ceda dina tarangna. Ngahina sia ka kaminya. Ulah kitu abong kami tanpa daksa deuleu, ceuk si Codet ngabalieur. Tur ari geus kitu mah eta jajaka malika tukang jiga nurek ngabengbeos. Mireungeuh kitu atuh Ki Asnaip ngageroan. Cicing heula sia Codet. Sia cikeneh deuk ngarogala cawene. Jalma jahat mah ulah diantep ku melenang di dunya deuleu. Bahaya lamun jalma jahat diantep ku melenang di dunya. Sia kudu tanggung jawab kana akuan sia bieu. Montong ini sia ditarok wae inggrat tatarangna. Ceuk Ki Asnaip bari nulak cangke. Atuh mireungeuh kitu batur-baturna nu tiluan ge geus taraki-taki. Bener-bener manehna taki-taki ngan angger ari ngalugas pakarang seukeut mah henteu. Nyebutkeun tadi Ki Asnaip rek narok tengan saukur nyingsieunan wungkul. Ngadenge Ki Asnaip nyarita kitu bari nulak cangkeng, jalma nu disebut si Codet teh seuri ngaheuheuh. Jalma palaya peleye jiga keuyeub apu kitu moal sanggup ngaberantas kajahatan mah deuleu. Ieu mah diajar heula atuh. Lamun hayang ngaberantas kajahatan kudu diajar deula. Ulah kitu palaya peleye samemeh ngaberantas ge kaburu diberantas manten kudu jahat. Cek si Codet jadi pipilueun nulak cangke. Ai. Nah, sia ngahina meni bebeakan gitu ha? Dengekeun sia jahat. Kami teh tukang ngabasmi kajahatan deuleu. Sakur nu kapanggih milampa jahat, tangtu ku kami moal disesakeun. Moal disesakeun deuleu sia bising teh nyaho. Ye, nu kieu nu ngaberantas kajahatan teh. Nu matak lamun sia jalma jahat ku aing moal disesakeun. Hah? Ceuk Ki Asnaip panas asa dilelece. Tapi kituna teh geuning si Codet si Codet anggur ngeh kei seuri. Barang ngadenge nyebut cenah eta jelema tukang ngabarantas kajahatan. Atuh saeta jelema teh si Codet tuluy ngaheuheuy ngahehe seuri. Cing atuh cobaan ye basmi kami ye. Ai bener-bener tukang ngaberantas mah, ceuk si Codet nantang. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso.
pamirsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Harita para wargi sadaya atuh Ki Asnaip harita teh para mitra sadaya manehanana bake jeung cenarek ngaberantas kajahatan ngaku-ngaku tukang ngaberantas kajahatan. Harita para wargi sadaya eta si codet anggur ngeh kaiseun. Ciing atuh ye cobaan basmi kami. Cek si codet nangtang kituna teh bari sapasang leungeunna ranggah ka hareup jiga nu rek nangkeu ditangtang sarupa kitungan sebrut we Ki Asnaip nyebrut ka hareup leungeun katuhuna langsung ngaheumbat ngaluarkeun tenggeulan eta serangan teu diladenan atawa ditakis sabab si codet ukur nyingcet jeung ngabalicet wae gawen mirenge baturna jiga nu diheureuykeun jeung dileleceh atuh ponggawa nu tiluan heuwat mantuan ngahurup si codet tur ari geus kitu mah der deui maranehana teh galungan para wargi sadaya. Si codet saurang dihurup ku jalma opatan dan kitu geuning para wargi sadaya sanajan angger ngahurup ponggawa nu opatan teh saeutik oge teu bisa meruhkeun jalma saurang malah sanggeus sawatara lila galungan nu bangun kapeped kalah kanu ngepungna nyaeta nu opatan teh di dieu netelakeun yen si codet anu tarangna codet teh boga ilmu anu lain lumayan manehna boga ilmu dina kadugalan anu lain lumayan atuh Ki Asnaip ngarasakeun yen pangabisa maranehna nu opatan teh masih kene jauh disahanapeun si codet ngan bae pikeun kasakitu kali hate Ki Asnaip ngarasa heran sabab si codet angger teu daek ngakalakeun maranehanana padahal lamun masih codet purun meureun moal hese pikeun meruhkeun maranehna opatan padahal lamun si codet mah boga niat meureun maranehna opatan geus palastra sabot keur galungan kitu ti jauhna kapanggih aya nu lumpat nyamperkeun Ki Asnaip bungah sabab nu nyamperkeun kadinya teh tetela Ki Kondang hapa urun aya naon ieu teh kalah kagalungan kieu aya naon ieu teh sok teu pararuguh teuing urun ceuk Ki Kondang hapa ngagorowok tarik sorana meuni matak euneur ceuk nu bohong teh nu keur galungan ngadadak eureun jiga nu keuna ku sirah si codet oge ngadadak eureun sabab hatena menika cida kapangaruhanana ku eta sora teh hatena mikir cenah ieu nu anyar datang teh tangtu lain jalma jore-jore tina geteran sorana oge geus karasa lamun jalma nu boga ilmu luhung tina geteran sora geus karasa kumaha kakuatan eta jalma teh ku sabab kitu si codet manehna jadi leuwih hati-hati ayeuna lantaran anu nyamperkeun teh hiji jelema nu saeutik gedena geus kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti keur mah geus kolot deui pasti geus legok tapak genteng kade. Alhamdulillah para wargi kaum dangun mereng sakabedangkeun Palagan Sumedang Larang dina bagan anu ka-8 mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi sadayana ulah hilap jaga kesehatan pakai selalu masker patuhi protokol kesehatan amin. Sehat salam sehat dari Sampurasun Dulur mangga permios.